Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasiqus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin nabil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitil kiram. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruwai mu'allifil kutubil ladzina ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim khususan. Wa ila ruwai masyayikhina wa masyayikhina khususan. Nas'aluka Allahumma ta'afana bi'ulumihim naf'a mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruwai jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha, khususan ila ruwai abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa khwalina wa khalatina min jihatina wa min jihati zawjina khususan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa li walidayya amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Ilhamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyikal karim alaihi afdhalus salati wat taslim fil afiyati wal afwi wal lutfi was salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi ighfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wali walidayya amin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi amin. Urungkeun nya hareudang nya. Can urungkeun. Kipasan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Jumu'ati. Ari ieu eta kitab dina mertelakeun pirang-pirang hukum salat Jumat. Bab isti'malid duhni. Ari ieu eta bab dina mertelakeun make na minyak lil Jumaati pikeun Jumat. Halaman 158. An Salman Al-Farisi katampi ti Salman Al-Farisi radhiya muga mikarido saha Allahu Allah anhu ti Salman amin. Qala ngadawuh Salman kana lapan qala ngadawuh saha an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam kana lapan la yaktasilu tepati-pati adu saha rajulun hiji lalaki yaumal jumu'ati dina poe Jumat wayatatoharu sareng susuci itu si rajul mastato'a dina salagi kaduga itu si rajul min tuhrin tina susuci wayadhinu jeung make minyak itu si rajul min duhnihi
tina minyak nasi rojul au yamassu jeung telan itu si rojul bisa wau au nabi mana wau bisa minti bi baitihi tina sesengitan imahna si rojul tsumma yakhruju tuluy kaluar rojul ka masjid fala yufarriqu tuluy teu misahkeun rajul bainat naini di antara dua jalma lazim tina misahkeun teh ngalengkahan maksud tsumma yusalli tuluy salat rajul makana perkara kutiba anu dikadugakeun lahu pikeun rajul kusima kutiba terek wajib rek nu sunnah tsumma yunsitu tuluy ngaregepkeun itu rajul idza takallama di mana nyarita sal imam illa gufira kajaba dihampura lahu pikeun rajul naon ma dosa bainahu nu tetep ma antara rajul wa bainal jumu'atil ukhra jeung di antara jum'ah anu sejen. Kitab mertelakeun pirang-pirang hukum nu bertalian sareng salat Jum'ah. Ari mim dina lapad Jum'ah eta teh bisa doma, bisa sukun, bisa patah. Bahkan anu nyebatkeun bisa kasrah. Bisa Jumu'ah, bisa Jum'ah, bisa Juma'ah, bahkan bisa Jumi'ah. Tah eta dibaca doma sukun patah bahkan ceuk sapalina kasroh si mimna eta teh dina ngaran poe jadi mun ngaran poe bisa jumu'ah bisa jum'ah bisa juma'ah bisa jumi'ah ngaran poe tapi lamun naon mah ngaran saminggu eta mah kudu sukun eta mah sajumat sakali gitu. Sajumat sakali. Pan urang menyebut saminggu teh. Padahal apa minggu gitu kan. Padahal sasenen gue namun poe Senin mah nya. Bari naon ieu mingonan. Padahal pengasanan dinten Minggu. Pengasanan dinten Rebo disebut mingonan pan gitu. Pan gitu, ieu teh naon reboan. Ieu teh naon kamisan. Ieu teh naon biasa kegiatan Jumatan sajumat sakali. Tah lamun jangaran ngaran saminggu mah eta teh Jum'ah disukunkeun pasti. Lamun lian ti eta mah ngaran poe eta mah bisa Jumu'ah, bisa Jum'ah. Dina zaman baheula jahiliyah, Jum'ah itu arubah gitu. Datang Islam jadi we Jum'ah. Pangna disebut Jum'ah dina kitab Fathul Muin juz 2 halaman 53 percetakan biasa Alawiyah. Sumiat bidzalika lijtima'in nasalaha. Poe Jumat kitu nya disebut rek mana mang Jumatan. Pangna disebut Jumat teh pedah we kumpulna manusia dina poe Jumat pikeun salat Jumat disebut teh Jum'ah kumpul Jumat. Coba semangat sholat kurang teh diterapkan karena Sabtu, Minggu, Senin, Selasa juga Kamis indah sih kan lohor tehnya. Sok jalma poe Jumat ka masjid pas adzan teh disebut kaberangan itu. Di setengah 12 geus mandi. Coba eta semangat eta terapkeun karena Sabtu, karena Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Saminggu eta gitu terapkeun. Islam teh katingali nya. Ieu mah getol nanti unggal poe Jumat tunggul biasa we ari poe Sabtu mah lohorna setengah 3 gitu kan. Nu kadua alasanana peda oli anak Adam ijtama piha Hawa sabab dina dinten Jumat eta Adam jeung Hawa kumpul dina sabada berpisah di surga diturunkeun Adam ka India Siti Hawa maka Jeddah kumpul we di Muzdalifah poe Jumat
entak poena disebut Jum'ah, Muzdalifah disebut jam'an. Mun dina kitab-kitab Bukhari, kitab-kitab hadis ngaran tempat dinya jam'an. Logatna teh Muzdalifah gitu. Sebab perkumpulan Adam Hawa. Kadituna di Jabaroh mah. Arfah Jabaroh mah. Pancakat Muzdalifah Arfah. Oge pangna disebut Jumat teh sabab sempurnana penciptaan Allah nyiptakeun makhlukna. Dina surah Al-A'raf ayat 54 Allah ngadauk, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah itu pangeran aranjeun anu nyiptakeun langit jeung bumi fi sittati ayyam dina genep masa. Genep waktu. Dina tafsir sawina aya dijelaskeun awal penciptaan ti poe Minggu ti poe Ahad. Beres sempurna penciptaan dinten Jumat. Sabab dina dinten Ahad sareng Senin Allah nyiptakeun bumi. Dua poe eta nyiptakeun. Dinten Salasa Allah nyiptakeun gunung beserta eusi-eusi bumi. Kayaning naon tatangkalan, jajadian, naon sato-sato. Eta mah dinten Salasa. Lamun dinten Rebo mah Allah nyiptakeun batu, cai, leutak, Rebo. Rebo itu. Tak lamun jama nguseup, oh ieu lahirna Rebo bong teh. Wedal mah. Gitu, nampolan batu Rebo ya sobina. Nur ari ente lahir poe naon Nur? Lahir poe naon ente? Rebo? Pantesan ya ban tukang nemok. Resep Jepang batu tuh nya, benar tuh. Terus deui naon? Nya Nur Hadi eta nyekel batu wae ban ente. Rebo pantesan atuh. Rebo eta Nur eta mah cai mun tukang macul gitu beureun. Allah nyiptakeun leutak pan sakitu kan. Ta dinten Kemis Allah nyiptakeun langit. Langit. Nyiptakeun langit. Ta dinten Jumat eta penyempurna langit, bintang, bulan, matahari gitu. Sempurnalah penciptaan bumi. Maka dina dinten Jumat sabab Jumat ya Allah nyiptakeun makhluk teh sempurna. Sebut teh Jum'ah aya nu kitu alasanana. Ari Jumat teh rek malamna rek siangna utama eta. Perhatikeun malam Jumat, perhatikeun poe Jumat. Wa afdalul ayyam alal itlaq payaumu arfah. Wa afdalul layali alal itlaq lailatul maulud asyarif. Mun ngitung poe secara mutlak jarak satahun pangutamana poe Arafah nyata salapan rayagung poe siang. Lamun teh manghitung malam itu paling utama adalah Lailatul Mauludi. Peutingan naon? Muludan. Jadi mun ngitung malam poe siang jarak satahun itu hari Arafah. Ngitung malam itu maulid gitu. Itu munggu madhab Syafi'i. Mun rek nuruntuyeunana pangutamana poe teh hiji poe Arafah. Ngitung berang-berang hiji poe Arafah. Dua poe Jum'ah. Hari Arafah mah jarak satahun, hari Jum'ah mah jarak saminggu hade gitu. Mentak kalcida hebatna mun terjadi poe Arafahnya poe Jumat gitu. Aku jeung ibadah haji sabaraha kali ini kan napatul muin. Karasan tanggal 8 Rajagung teh ungkup di Arafah teh hari Jumat. Ngitung Arafahna utama poe siang selama satahun ningali Jumatna utama poe jarak saminggu. Tak hiji Arafah, dua Jum'ah. Nomor katilu poean Idul Adha Rayagung. Kaopat Idul Fitri eta poe beurang. Upami penting paling utama maulud
muludan pikeun urang. Nu kadua Lailatul Qadar. 3 malam Jumat. 4 malam Isra Mi'raj. Jang urang, jang umat Rasul utama keneh maulid daripada Isra Mi'raj. Sabab moal aya malam Jumat, moal aya Lailatul Qadar, moal aya Isra Mi'raj lamun Rasul teu lahir. Jadi utama maulid. Antalladzi laula kama khuliqam ruun kalla wala khuliqal waro laulaka munte aya anjeun makhluk moal dijieun makhluk munte aya anjeun. Tapi dinisbatkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling utama adalah Lailatul Isra, peutingan Isra Mi'raj. Sabab dina peuting eta Rasul ningali zat Allah nu mukhalafatul hawadits. Eta keterangan anu aya dina kitab Bajuri sok pilarian jilid 1 duka 210 duka sabaraha halaman sekitar lah. Kitabul Jumu'ah, Kitabul Jum'ah, Jumi'ah. Aing ngitung naon mah disebut poe mah. Ngan lamun disebut minggu, saminggu ngaran minggu, ngaran saminggu pasti Jum'ah. Babus timaliduhni, rek dahni mangga. Bab mertelakeun make minyak pikeun Jumatan. Rek seungit rek henteu ieu mah kudu make minyak. Sabab engke aya make seseungitan rek minyak rek lain. Make minyak maksudna jang ngarapihkeun rambut, jang ngarapihkeun jangot, gitu mun ayaan gitu jangotna. Saur Salman Al-Farisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh kieu. Teu pati-pati hiji lalaki dina poe Jumat adus. Tos adus teh gawe bebersih. Kapan adus teh bebersihnya? Bisa kemungkinan adusna yang penting baseuh. Riwayat atau haruma make sabun sagala. Ieu mah nya adus, baseuh, lain sekadar baseuh jeung bersih. Termasuk bulu-bulu anu memang sunat dibuang. Bulu naon nu sunat dibuang? Bulu kelek, kuku gitu kan. Bulu naon, bulu nu teu wani ngomongkeunana saminggu sakali eta teh. Ngan kade cek mah lamun dikerok ulah sok nyimpen sembarangan gitu kan. Sabab kullu maharuma nadruhu muttasilan, kullu maharuma nadru minhu au minha muttasilan haruma nadrumun fasilan. Sakur perkara nu haram ditingali ti awewe atau ti lalaki secara muttasil antal maka secara munfasil pisah ge haram. Ningali bulu eta teh keun eta teh baok atuh mah nya atuh diobrolkeun gitu. Kapan lamun rap keneh ka dinya eta pan haram. Kumaha lamun dikerok sami we haram. Tak ulah golar-goler cari ari ngerok gitu. Bersihan teh. Dikerok lalaki mun awewe mah dicabut. Dicabut awewe mah eta teh sok cabutan hiji-hiji. Mas tato asa lagi kaduga cenah teh bebersihna teh min tuhrin nyatana tina susuci sagala di bersihan. Tos beres mandi meureunna heg bari bersih make minyak rambut naon deui jangot gitu. Bila perlu kumisna sagede gagang telepon mah nya minyakan eta ge. Sagede kieu gitu kumis. Ai kumis mah sunat di daung, ai di daung teh diteuk-teukan nepi ka beubereumna bibir katingali eta sunatna gitu. Diingu loba teuing teh nya kurang hade gitu. Bae badag ge ngan bibir mah anggar katingali beureumna. Ngan biasa namun baplang teuing teh hiji eta teh sok nyarekan sok kukulunu ka tukang ieu nanti es campur gitu.
Mana beli es campur oh, bukuran napel na kumis. Aya gambaran gitu kan. Nah, ya. Teh taman di daungnya teh. Kumis gitu. Minyakan lamun aya. Ao ya masuk. Jeung aona bimana naon? Bimana aona bimana wau. Wau bimana ao bimana wau warubbama aqobatil wawa ida lam yulfi dzunudki lilabsin man pada jeung beres diminyakan rambut-rambutna jeung antelan tina naon sesengitan aya di imah cek sapalina mah lamun teu boga teh mah nya nu bojo we make minyak seungit intina keur poe Jumat kecuali lamun puasa mah makruh kecuali lamun keur ihram ada jadi haram poe Jumat keur ihram haji keur ihram umrah ulah eta ulah make minyak rek seungit rek henteu ulah make sesengitan rek minyak rek lain da jadi haram keur ihram keur poe Jumat bari keur puasa eta mah makruh poe Jumatnya atuh kudu make sesengitan makruh itu geus beres rapih sumayah rujuk keluar jalma ka warung sanes ka masjid teh teu kaberangan di eta mah palayu pariku bainasnataini henteu misahkeun di antara dua jalma ngalengkahan batur dalam mun kaberangan mah eta ari cicing hayang dihareup gitu kan aya dua jalma tilu jalma lengkahan pundukna tah teu kitu ulah memang cek sapaling mah haram eta berarti awal keneh indit nanya tuluy salat nu dikadugakeun ka manehna salat tahiyatul masjid beneran gitu salat qobliyah Jumat gitu qobliyah Jumat teh aya hadirin ulah disangka eueuh na Sahih Bukhari teh aya tinggalin Fathul Bari na kan jadi salat qobla Jumat jeung bada Jumat dina judul mah qobla jeung ba'da pasna hadis teu aya qobliyah nama aya ba'diyah tapi dikiaskeun kana zuhur dina Fathul Bari itu tak poe Jumat lain cicing gitu. Mazhab Syafi'i tetap sunat qobliyah Jumat jadi aya qobliyah Jumat sabab qobliyah lohor ge aya atawa kacakup dalil anu umum baina kulli adzanaini salatun tilu kali Rasul nyebat kitu baina kulli adzanaini salatun baina kulli adzanaini salatun di antara dua adzan dalam kurung adzan jeung qomat ada salat maksudna salat qobliyah ku dalil umum eta cukup ari teresep dikias-kiaskeun gitu ku hadis kan dalil umum di qobliyah Jumat teh aya sok nu dikadugakeun ka manehna tahiyatul masjid mun can duha heula boga kodoan subuhnya bae eta ada gula ada semut salat duha pakai kunut makutiba eta makutiba lahu gitu aya putut nomor 5 makutiba lahu aya makudiro tegasna perkara kudiro nu dikadugakeun mah pardon naha fardu aw naflan atawa sunat gitu tuluy manehna repeh bari ngaregepkeun idza takalamal imam sumayun situ repeh bari ngaregepkeun lain repeh bari nundutan bari ngaregepkeun eta mah khotib belum nikah nyerep khutbahna kana samleh sugan teh kuku muntir si horeng lalai di pipir sugan teh tungkul teh mikir si horeng lai ngadahdir menika nyerep eta khotib insat si repe bari ngaregepkeun idza takalamal imamu di mana imam bercerita di mana imam khutbah tah teu pati-pati pagawean eta dipigawe ku manehna dina poe Jumat illa gupirallahu kecuali bakal dihampura ma bainahu wa baina Jumatil ukhra antara dosa manehna nu eta jeung Jumat nu sejen jadi bisa jadi kiparat dosa saminggueun syaratna nu tadi cumponan naon mandi bebersih make minyak rambut make minyak seungit mun boga teu boga ngenta we ka pamajikan can boga pamajikan ngenta ka kabogoh gitu kan ka masjid awal keneh teu ngalengkahan
batur temisahkeun batur nu diuk duaan celek we urang ngadinya atau ngalengkahan tuluy salat regepkeun khutbah jadi kiparat dosa unggal minggu kitu rumasa loba dosa tobat teu bisa istighfar teu bisa pigawe ieu syarat kan kudu kabeh ka pigawe. Babu siwaki ari eta bab mertelakeun make siwak yaumal jumuati dina poe Jumat. Wa kullukum ra'in jeung bab ngajelaskeun lapad kullukum ra'in. Kullukum ari setiap aranjeun kabeh ra'in eta nu ngajaga atawa nu ngariksa. Nu ngangon mangga. Halaman 158 Bukhari. An Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu muga mikarido sallallahu Allah. Anhu ti Abi Hurairah anna Rasulullah saestuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadawuh Rasul kana lapad laula an asyqa lamun mah henteu ari yen ngamasakatkeun kami ngamasakatkeun teh ngaripuhkeun ala ummati ka umat kami au ala nasi atawa ka manusia rawi na mangmang itu Imam Bukhari napi hadis di Abdullah bin Yusuf nama mang duka ala umati duka ala nasi gitu. La amartu tayakin marentah kami hum ka umat atau ka itu nas mangga. Bisiwaki kana make siwak atau kana migawe nyiwak mangga. Da siwak mah bisa ngaran alat, bisa ngaran pagawean. Makuli salatin sarta saban-saban salat. Bab mertelakeun sunat nanyiwak poe Jumat jeung ngajelaskeun hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Mertelakeun siwak poe Jumat ieu. Saur Rasul andaikan kami teu matak ngaripuhkeun ka umat atau ka manusia. Yakin kami rek marentah ka umat supaya nyiwak kalawan perintah wajib. Sarta saban-saban salat kan kulantaran bisi ripuh bisi riweuh karunya lamun ditinggalkeun bisi doraka nyaku kami parentahna teu keukeuh kudu sakadar parentah sunat tungkul ma'akuli salatin sarta saban-saban salat ari Jumat salat lain salat Jumat oh berarti atuh ku hadis ieu kacakup nyiwak dina poe Jumat bahkan lebih muakad eta dari saat berjamaah biasa masuk saeutik ari Jumatan masuk lobaan jalma teh. Nya ulah bau jigong keur kitu masing seungit. Tapi catatan eta oge ari keur puasa mah ulah makruh lamun geus zawal geus lohor. Memehna mah berangkat setengah 11 setengah 12 bae nyiwak. Tapi lamun teh mah adan lohor kurang di WC keneh nyiwak eta mah makruh sabab la khulufu fami shaim atyabu indallah min rihil miski yakin ari bau cangkemna jalma nu puasa bau jigongna jalma nu puasa itu lebih seungit munggu Allah maksudna lebih seueur ganjaranana munggu Allah daripada seungitna minyak misik nu kurang dipake dina nalika Jumatan nalika Jumatan make minyak teh upadilah luar biasa. Tapi bau jigong teh keur puasa teh disiwak eta teh luar biasa leuwih luar biasa. 160 An Abdullah bin Umar katampi ti Abdullah bin Umar radhiyallahu muga mikarido sallallahu anhuma ti Abdullah jeung ti Umar. Yaqulu ngucap Abdullah kana lapad sami'tu nguping kami Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bari ngucap Rasul kullukum arisa kabeh aranjeun kabeh ra'in eta nu ngariksa wa kullukum jeung arisa kabeh aranjeun kabeh mas'ulun eta anu bakal ditanya an ra'iyatihi ti rakyatna kullun atawa tina nu diriksana ku itu kullun al imamu ari imam ra'in eta nu ngariksa wa mas'ulun jeung anu bakal ditanya an ra'iyatihi ti rakyatna itu imam atau ti anu diriksana warajulu jeung ari lalaki ra'in eta anu ngariksa fi ahlihi di keluarga rajul
wa huwa sareng ari rajul mas'ulun eta nu bakal ditanyaan ra'iyatihi ti rakyatna rajul tina nu diriksana ku itu rajul mangga wal mar'atu jeung ari awewe ra'iyatun eta nu ngajaga fi baiti zaujiha di imah salakina itu mar'ah wa mas'ulatun jeung anu bakal ditanyaan ra'iyatiha tina rakyatna mar'ah tina nu diriksa ku itu mar'ah wal khodim jeung ari nu ngaladen roin eta nu ngariksa fi mali saidihi dina harta dununganana si khodim wa mas'ulun jeung anu bakal ditanyaan roiyatihi ti rakyatna itu si khodim atawa tina nu diriksana ku itu khodim kieu maksudna mun urang nyandak tina Bukhari jilid 1 halaman 160 aya ceritana heula eta Zurek jadi pegawai kepalana pimpinanana dina ngagarap hiji tanah didinya loba penduduk Sudan sebagai anak buah masyarakat anjeunna nyuratan ka Ibnu Syihab ari Ibnu Syihab teh Az-Zuhri teh kumaha misalna abdi bade ngadegen Jumat pada abdi pemimpin di dia seueur penduduk ari kudu Jumatan ke masjid nu jauh mah barabe nya kudu salat lohor di dia kenging teu kirimkeun surat can aya pos giro can aya WA pos giridig keneh harita giridig ditepikeun dibalas we suratna ku naon Ibnu Syihab Az-Zuhri teh naon eusi suratna supaya ngadegen nah Ibnu Syihab gaduh landasan kenging berita ti Salim kenging berita ti Ibnu Umar gaduh berita ti Rasul naon kullukum ra'in setiap kalian adalah pemimpin jeung bakal ditanya tentang naon nu dipimpin kulantaran Zurek itu seorang penguasa di eta daerah manya diantep masyarakatna teu Jumatan maka kudu ngadegen Jumat sehingga lamun teh mah teu Jumatan jadi doraka rakyat eta bakal ditanya eta teh pemimpin teh sabab setiap kalian adalah pemimpin setiap pemimpin pasti ditanya tentang nu dipimpin seorang imam presiden gubernur bupati wali kota itu adalah roin nu ngangon jelema ngariksa ngajaga melindungi bakal ditaros tentang rakyat nu dipelihara ku manehna nu dijaga seorang suami itu sama jadi pemimpin bakal ditanya tentang naon nu dipimpin di rumah tangga seorang istri sami pemimpin nu ngatur naon rupa nu aya dina keluarga ti kawit harta jeung nanaon bakal ditanya eta seorang khodim pembantu itu adalah pemimpin manehna ditugaskeun memelihara harta dunungan eta ge bakal ditanya pokoknya setiap kalian adalah pemimpin cenah da abdi mah bujangan teu gaduh rakyat pemimpin jeung awak sorangan kitu nyambungna ieu hadis tentang kulukum ra'in teh dina bab Jumat pedah kitu alasanana tadi Zurek penguasa hiji daerah anu didinya loba rakyat Sudan jeung rakyat jelata rakyat nu sanesna pas waktu Jumat itu nah libur wae atau lohor wae atau teu Jumatan kumaha misalna mun ngadegen Jumat ya silahkan babul gusli ari eta bab mertelakeun adus yaumal jumuati dina poe Jumat halaman 160 keneh an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu mugami karido sallallahu anhu ti Abi Hurairah qala ngadau Abi Hurairah kana lapad qala ngadau san Nabi sallallahu alaihi wasallam lillahi karena Allah ta'ala barina maluhur Allah ala kulli muslimin eta misti kasakur jalma muslim hakun ari hak ayag tasila tina yen adus muslim fi kulli sab'ati ayyamin dina saban 7 pirang-pirang poe yauman dina poe yauman kana sapoe
Bab mertelakeun adus dina poe Jumat disebut adus sunat. Dina Bajuri mah adus sunat teh aya 17 gitu. Bajuri jilid 1 aya. Nu paling muakad ranking hiji adus Jumat. Sabab adus Jumat mah diikhtilafkeun dina wajibna. Ceuk sapalih wajib madhab Syafi'i mah henteu ngawajibkeun mah sunat muakad madhab Syafi'i. Kulantaran sunat muakad lamun teu mandi poe Jumat teh makruh. Bahkan geus jadi tradisi jeung kebiasaan di Madinah lamun moyok nyinyir ka seseorang ngahina ka seseorang sok paribahasa kieu kau lebih kejam, kau lebih jahat daripada orang yang tidak mandi Jumat. Jadi jalma anu teu mandi Jumat teh belegug gitu. Madhab sanes mah ngarekan wajib eta. Dina hadis lillahi ta'ala ala kulli muslimin pikeun hak Allah nuntut ka seorang muslim anu naon anu rek indit Jumat gitu maksudnya. Nya kudu adus saminggu minimal sakali, minimal teh mah kudu eta. Poe naon eta? Poe Jumat kudu eta. Hak eta hak seorang muslim nu kudu dicumponan. Naon hak Allah nu kudu dicumponan ku seorang muslim nu erek Jumatan. Anu moal Jumatan nya teu kudu. Nu rek Jumatan. Sapoe sakali bahkan dina hadis mah nyebatkeun kitu. Adus poe Jumat teh itu wajibun ala kulli muhtalimin. Guslul Jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin. Adus Jumat eta wajib ka sakur nu baleg. Madhab sanes mah ngamanaan wajibun teh hakiki, hakikat wajib. Madhab Syafi'i mah saperti anu wajib. Di mana ane sunat muakad. Geuningan madhab Syafi'i mah naon? Ngamanaan teh saperti sabab hiji mangsa kantos Umar bin Khattab nuju khutbah, Utsman bin Affan kaberangan. Tos damel ditaros ke khutbah teh gitu karek kunci kieu asup ka masjid muhun abdi teh da aya pangabutuh ka dieu ge maksakeun mung cakape abdi hungkul abdi teh wudu hungkul ceuk Umar bin nya wudu hungkul anjeun teh nya kaberangan nya teu mani terus man bin Affan kan tos teh ieu tah lamun wajib beureunan pasti Umar bin Khattab da orang anu tegas al faruq bainal haq wal batil beureunan mun teh mah wajib balik deh anjeun kudu mani heula meureun kitu tapi henteu kitu kan cukup digeleneng hungkul maka memahami madzhab Syafi'i mah guslul Jum'ah wajibun ala kulli muhtalim teh wajib teh lain hakikat tapi saperti anu wajib tegasna sunat muakkad. Iraha waktu adusna Jumat teh ti mimiti bijil pajar ieu beda adus Jumat sareng adus lebaran rek lebaran urang sunat adus rek Jumatan urang sunat adus beda anak mun rek lebaran mah masuk waktu setarna di setengah peuting nu kadua jam 12 jam 1 bari Idul Fitri Idul Adha sok mandi jadi tapi lamun teh mah adus Jumat mah teu termasuk itu ti kawit bijil pajar ti kawit adzan subuh sabab mungkin dina hadis manigtasala yaumal jum'ah goslal jinabah sahajalma anu adus poe Jumat seperti adus junub dina pada lain sapotong titak-takana kumaha mun junub adus teh jeung rambut-rambutna sapali ulama ngamanaan goslal jinabah teh hakikat junub atuh kumaha berarti mun salaki jima heula poe Jumat eta ting di mana keterangan malam Jumat ngabunuh Yahudi 70 cenah. Duka di mana eta tapi geus populer eta keterangan. Di pilarian tiap-tiap kitab jan kapanggih duka meureunan kitabna. Kurang meureunan gitu. Kan di pilarian mana padilah malam Jumat jima teh saperti padilah naon ngabunuh 70 Yahudi. Ya can kapendak eta. Lain teu aya ngan can kapendak. Aya ge anu nganjurkeun jima teh mungkin hadis eta. Manigtasala yaumal Jum'ah guslal jinabah saja mah anu adus Jumat seperti adus junub
cek sakawal seperti adus junub teh dina pada sempurna kumaha mun junub ini sempurna cek kawal kadua mah justru hakikat junub heula nyieun sabab pi junubeun naon teh jima tidinya tah ngamanana duka 70 Yahudi mah duka di mana eta teh tapi da tos populer eta teh gitu Sumaroha tuli berangkat Jumatan adus Jumat seperti adus junub berangkat pakaan nama korroba badanatan maka kaya manehna gawe takorub kurban ku onta sajama nu berangkat jam kedua kaya manehna kurban ku sapi sajama nu berangkat jam katilu kaya eta jalma naon kurban ku doma nu rangaek sajama nu berangkat Jumatan dina jam kaopat kaya takorub kurban ku hayam jago mah teu kaci kurban mah sabenerna maksudna sedekah ku hayam jago kecuali cek Ibnu Abbas nya kita bajuri cek Ibnu Abbas bani ku amal dina poe lebaran Idul Adha teh aya di iwal tinu leuwih utama teh ngocorkeun darah bepencitan mun teu aya doma hayam jago we cenah pencit na bajuri aya cukup dipake ya pang beberah jang zaman untuk mampu kurban ku doma aya hayam jago pencit we tapi cek agama mah eta teh sebenarnya lain naon lain kurban sedekah berangkat jam kalima maka kaya tajal mata korub gawe deus ka Allah ku enog 5 eta maksudna kumaha ai jam kahiji kadua katilu teh jam sabaraha lain kieu ngamanan berangkat jam kahiji kaya kurban ku onta jam kahiji nanti diwang-wange kurang teh jam 10 jam kedua setengah 11 jam katilu jam 11 jam keopat setengah 12 jam kelima jam 12 lain gitu maksudna waktu antara bijil pajar sareng imam datang ke masjid rek khutbah kabagi genep mun teh mah subuh teh setengah 5 ari imam ke masjid jam 12 berarti sabaraha jam 7 jam setengah bagi 5 dah tadi 5 tadi berarti sajam setengah oh ngamanaan berangkat jam pertama teh di setengah 5 nepi ka jam genep wildan subuh malam Jumat pamajikan teu boga adus Jumat we berangkat teh ka masjid ti salat subuh teh jam 5 setengah 5 teh tah kurbanku naon eta kurbanku ontak itu teh kaya mun berangkatna jam genep sampai jam setengah 8 jam kedua sapi setengah 8 dugi ka jam salapan jam ketiga doma jam salapan nepi ka setengah tadi sajam setengah lit kayak itu setengah 5 nepi ka jam 12 teh sabaraha jam 7 jam setengah bagi 5 berarti sajam setengah kan berarti di setengah 5 nepi ka jam genep jam pertama eta naon onta jam genep nepi ka setengah 8 jam kedua sapi setengah 8 nepi ka jam salapan jam ketiga naon doma nu rangaek jam salapan nepi ka setengah 11 jam kaopat kan eta naon hayam jago setengah 11 nepi ka jam 12 tak nog gitu jadi ente berangkat jam 11 mah nog piit 5 menit sebelum pas yasin nggak dia 5 menit sebelum adzan nog cacak ulah sangeunahna ngamanan hadis teh jam pertama teh jam 10 lain di subuh itu teh gitu gitu hadirinnya sabab mun kaberangan mah eta teu masuk buku catatan daftar tamu ti malaikat henteu jadi malaikat teh aya malaikat tugas sampai Jumat cicing di lawang panto masjid kayak dina Bukhari jilid 2 halaman 212 idza kana yaumul jum'ah kana ala kulli babin min abwabil masjid al malaika yaktubunal awal fal awal maka tatkala dina hari Jumat bakal datang malaikat dina tiap pintu-pintu masjid naon tugasna nyatetkeun buku daftar hadir daftar tamu Dedi Ecen Rona tuliskeun pas Nur Hadi
nalika adan. Maka paida jalasal imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk adan awal adan kedua datang Nur Hadi tah di lawang panto teh eta malaikat tawau asuhupa nilapkeun buku catatan teh gitu kan. Nur Hadi mah alpa tah dina buku catatan malaikat eta mah. Tapi naroke bakid mah henteu. Di dinya mah alpa henteu hadir aja. Kita diakurkeun cek rokib atid da. Cek rokib aya Nur Hadi teh. Tapi da eueuh cek malaikat ieu mana. Naon sababna malaikatna ngadangukeun khutbah. Jadi intina mah ulah kaberangan jeung ulah kapiheulan ku khatib. Jeung khatibna ulah awal teuing gitu. Cek khatib da nya eta sok kaberangan oge. Anger we kosong keneh. Tuman biakeun ganjaranna ku kuring jam 11 khatibna. Jadi khatib kaberangan mah alus gitu. Babu saati ari eta bab mertelakeun saatul ijabah allati anu fi yaumil jumuati nu tetep lati dina poe Jumat. Wa anhu jeung katampi ti Abi Hurairah halaman 100 genep-genep ya. Aidon lagi anna Rasulullah saestuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakaro eta nyarioskeun Rasul yaumal jumuati kana poe Jumat. Pakola maka ngadawu Rasul pihi eta tetep dina yaumal jumuah saatun ari waktu la yuwafiqu anu teu ngakuran ha kana itu saah saha abdun hiji hamba muslimun anu muslim itu abdun wahwa bari ari itu abdun qaimun eta nu ngadeg yusolli barina salat itu si abdun yas'alu nyuhunkeun abdun Allah ka Allah taala syai'an kana hiji perkara illa a'ta kajaba masihan Allah hu kana syai'ahu ka abdun wa asyara sareng isarah kanjeng Nabi kanjeng Rasul biadihi ku panangan Rasul yuqallilu barina nyaeutikeun Rasul ha kana itu saah. Bab mertelakeun saatul ijabah waktu-waktu diijabahna doa dina poe Jumat. Aya saatul ijabah aya maqamul ijabah. Maqamul ijabah adalah tempat diijabah doa. Eta mah ayana di Mekah di Madinah eta. Di Mekah caketeun Multazam, Hijri Ismail, Maqam Ibrahim, Maqamul ijabah itu di Madinah di Raudhah di urang mah teu aya eta aya ge di urang mah saatul ijabah waktu-waktu diijabah doa di antawisna sepertiga malam nu akhir umum eta mah tiap malam diijabah doa dirinya kitu sote mun urang menta teu menta mah nya moal da hujan badag ge moal baseuh urang lamun urang teu kaluar babaseuhan mah nya. Datang hujan, turun hujan, urangna di payung moal baseuh. Allah ngahujanan rahmat dina sepertiga malam, urangna kerek nya moal. Urangna kudu wajah bereun. Naon cenah? Urangna kudu wajah bereun, wajah watir. Ku logika we ku logika. Cek urang teh aya 5.000 ya. Rek sodakoh enak rek jalan sawe nu panggih di dinya rek dibere 5.000 niat teh kitu ti dieu saha we ari pas dugi ka gang dihareup ditu aya jama beunghar turun tina Mercy bajuna rapih mobilna mengkilat teu tulus sabab wajah teu butuheun eta jadi lamun urang hayang dibere teh kudu wajah watir Allah terek mere rahmat sepertiga malam ningali ecen kerek cek Allah teh ecen teh butuheun moal kitu eta logikana ari adabna ngadua teh pertama muji heula tuluy menta lain menta heula tuluy muji mentak alus ya arhamar rahimin irhamna alus irhamna ya arhamar rahimin sok kami mikir saya itu. Ya arhamar rahimin arhamna atau apa? Irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin. Nu mana?
muji heula tuluy menta. Ya arhamar rahimin hedat nulas. Pangulas nanti pirang-pirang ulas irhamna pikawalas abdi. Ulah kieu. Pikawalas abdi hedat anu pangulas-ulasna. Boga babaturan geus sukses. Panggih hiji mangsa, oh geus sukses. Aeh gitunya ka mana wunggu. Bunga bagya bisa penak asa kagunturan madu kaurugan menyan putih. Kumaha damang pamajikan geus sabaraha gitu kan. Silong ngaler ngidul, lain euy lapar asa geus silatar ditraktir. Pantes gitu. Lain kieu ka mana wae traktir lah. Teu sopan gitu kan. Jadi ngeta langsung ditraktir ai geus lila geus suara nyeta sok bunga ari panggih jeung anjeun teu enakeun. Jadi puji heula kakara minta. Ya arhamar rahimin irhamna lain irhamna ya arhamar rahimin. Tak aya saatul ijabah dina poe Jumat. Aya nu tiap malam sepertiga malam akhir. Ieu mah dina poe Jumat khusus. Aya eta teh aya. Saur Abi Hurairah Rasul nyarioskeun tentang keistimewaan poe Jumat. Cek Rasul dina Jumat teh aya hiji waktu nu teu pati-pati hiji hamba muslim ngadua di dinya manehna keur salat minta ka Allah kana sesuatu kecuali bakal dibere. Ngan pedah Rasul isyarah saah eta teh salit. Masa duka kumaha eta aya kieu mah isyarah naon teh ieu mah. Duka kumaha isyarahna teu dipraktekkeun ku panangan isyarah ban ku saeutik sakumaha. Hameureun kitu mun urang mah. Tapi duka kumaha di mah wa asyara biadihi yuqalliluha. Rasul isyarah ku panangan nyaeutikeun. Pana urang saeutik gitu kan. Tak ulama ihtilaf di mana dina poe Jumat teh cek sakaol tikawit naon. Tikawit salikna khotib dugi ka tamat salat. Khotib khutbah dugi ka tamat salat. Tapi kan berarti lamun khotib khutbah urang mendengarkan iraha eta di antara naon khutbah dua khotib diupen didinya urang menta ari menta teh menta nu terbaik lain maksa ka Allah teh ya Allah kalau dia guna mah andekan si eta teh sae kange abdi jadikeun lancarkeun man gitu. Lain ngadua teh maksa itu. Maksa. Andaikan dia jodohku, segerakanlah. Andaikan dia bukan jodohku, jadikanlah dia jodohku. Maksa. Maksa itu. Coba dina duha eta, doa maksa na duha eta. Andaikan rizki ti langit turunkeun duhana ge ka kara ka sawah teh ka murag katingang kalapa. Andaikan rizki abdi teh aya di bumi keluarkeun da duhana ge ka kara macul sugan menang belut orai kobra ban itu. Andaikan jauh deketkeun eta aya bahasa andaikan haram halalkeun coba eta. Wa in kana haraman fatahhiru eta duka eta dua. Nu haram ge halalkeun maksudna mah tadina takdir teh kunaon nu haram tapi Gusti kumaha we carana yang penting halal ka abdi gitu kan. Meureun gitu eta ge. Kan maksa eta teh. Sok ngadoa di dinya ku Allah pasti dipasihan. Cek kaul kadua mah menyebutkeun poe Jumat bada asar sampai maghrib. Jadi mun Jumat bada asar sampai maghrib teh can biasanya kan pasantren sajian masuk libur. Ulah dipake main bola eta teh lain, eta teh can lain. Opan rata-rata mah ai di dieu mah liburna teh poe naon poe Minggu nya. Kunaon libur bari ka gareja Kang lain. Gagabah wae gitu kan. Aya nu sakola, aya nu sakolu pan urang mah gitu. Aya pasantren nu sanes mah teu bari sakola Jumat liburna teh. Da ceuk kamari teu nanaon dina kitab Bugiyah Mustarsidin teu nanaon sakalian poe Jumat mah libur oge gitu. Gantikeun ku kegiatan positif gitu. Di pasantren sanes mah sok Jumat teh libur teh.
Ini di dia minggu bisa nanya apakah ka gareja lain ka gareja lain pada waktu nawe namun di Jumat na libur pan bener anu sakola aya libur minggu pan bareng. Jadi Jumat sore teh biasana libur lain dipake main bola cen cekawal kadua mah satu ijabah teh di dinya pe Jumat sore. Kitabul Idaini ari kitab mertelakeun 2 lebaran nya eta Idul Fitri Idul Adha. Babu padlil amal ari eta bab mertelakeun padilah amal ayyamat tasyriki dina pirang-pirang poe tasyrik 11 12 13 disebut tasyrik teh tina saroko ngadeng-deng gitu sebabnya lamun di Arab kurban melimpah naon daging lebar di poe we tasyrik teh di poe daging di Arab mah kekurangan daging barokah doa tina doa Nabi Ibrahim kaqabilah jurhum Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma'i kana Bukhari ya Allah berkahan qabilah jurhum penduduk asli kota Mekah fil ma'i dina cai walaupun hese cai tapi barokah walahmi jeung daging moal kurang daging jeung cai susu An Ibni Abbasin 172 lamun di luhur 1 ijabah 100 genep-genep mun gosli yaumil jum'ah 160 An Ibni Abbasin katampiti Ibnu Abbas radhiya mugami karido sallallahu Allah anhuma ti Ibnu jeung ti Abbas Ibnu nama Abdullah Abbas nama bin Abdil Muttalib amin anin Nabi katampiti Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sayasuna Nabi qala eta ngadaun Nabi kana lapad mal amal mah henteu al amalu ari amal fi ayyamin dina pirang-pirang poe afdola eta leuwih afdol min hatibatan amal fi hadal asyri dina ieu poe 10 maksud asri teh nomor 2 pututna al awwali tegasna poe kahiji min Dzulhijjah tina bulan Dzulhijjah ilal asyir nepi ka poe 10 hiji rayagung nepi ka 10 rayagung qalu ngucap sahabat walal jihadu jeung teu jihad qala nabi walal jihadu jeung teu jihad illa rajulun kajaba lalaki kharaja nu kaluar rajul yukhatiru bari ngaretegkeun itu rajul binafsihi kana hatena rajul wa malihi jeung binafsi kadirina rajul wa malihi jeung harta rajul falam yarji tuluy teu balik rajul bisayyin kalon mawa naon-naon amal dina poe tasyrik judul mah tapi hadis ngajelaskeun poe 10 judul mah padil amal ayam tasyrik padil amal dina poe tasyrik 11 12 13 nah kunaon hadisna jadi 10 saur Rasul henteu ari amal dina beberapa hari itu lebih afdol daripada amal dina ieu poe 10 dina sarahna poe 10 teh tanggal hiji rayagung nepi ka 10 nah kunaon dina judul mah naon tasyrik pan teu nyambung eta teh pan tasyrik teh tatangana keneh gitu kan 10 empan lebarana 11 12 13 ge pan didinya teh haram puasa kaya-kaya masih suasana lebaran jadi cocok sabenerna judul nama tasyrik ari amal hiji nepi ka 10 pan ciga teh nyambung sambungkeun nah amal nu paling hade iwalti amal nu dipigawe dina 10 hari dina bulan rayagung dari 1 sampai 10 judul 11 12 13 hijikeun we ti hiji nepi ka 13 gitu atuh saur sahabat termasuk henteu jihad geus sih jihad ge eleh keneh nya cek Rasul termasuk jihad kecuali hiji jalma nu keluar ti imahna maksud perang dina hate ngaretegkeun
bahwa yukhatiru ngertegen maksudna teh yaqsidu kohro aduwihi walau ada dzalika ila qatli nafsihi ngamaksud maksa musuh walaupun ku jalan mata paeh gitu. Kecuali hiji lalaki anu geus pasrah jiwa raga gitu. Menghadang musuh binafsihi kudirina wa malihi jeung hartana da perang ge kudu mawa harta kudu maan bekal tapi palam yarji disaiin teu balik mawa naon tinggal nama nya lamun ketika aya jalma jihad fisabilillah perang init awak sehat mawa bekal balik tinggal nama oh nyam si eta leuwih afdol daripada nu amal di tanggal hiji nepi ka tanggal 10 nepi ka tanggal 13 ari kitu mah jihad tapi manehna teu maot gitu kan masih kene eleh ku amal nu dipigawe dina hari-hari 10 tadi termasuk 11 12 13 amal naon salat kitu saum takbir zikir kapan dina rayagung teh tanggal hiji ge sunat naon puasa kekeuna pisan mah naon tanggal sabaraha salapanna amal hebat eta teh salat di dinya poe 10 eta hebat saum hebat nya ari lebaran mah ulah disauman ulah puasa jeung 11 12 13 mendaharang takbir dina 11 12 13 nya jeung lebaran gitu kan zikir eta teh dibandingkeun jeung bulan Muharram Safar Mulud mah eta nu meunang hari-hari 10 hari plus 3 hari berarti 13 hari lamun dina hadis mah 10 hari ngan cek judul poe tasrek tadi gitu kan tah amal teh hebat eta moal aya amal nu pigawe dina beberapa hari kecuali amal nu hebat mah di dinya termasuk jihad eleh keneh Gusti nya kecuali seorang nu ngamaksud menghadang musuh membawa harta balik tinggal nyawa berarti perangna nyaan beak nyawana gitu. Falam yarji bisaiin teu moal naon deui ini kapang perangan bekelna beak pan teu kabawa deui eueuh sesa eta hade eta harta aya ngan nyawa beak sami deui eta harta beak nyawa beak leuwih hade eta mah tak eleh lamun kitu mah saum salat dina beberapa hari dina rayagung teh eleh lamun ketika ku si eta nu berangkat ngamaksud mencegah musuh nu ngaganggu agama nepi ka balik tinggal nyawa oh eta mah menang si eta babu mari eta bab mertelakeun perkara yukra'u nu dibaca mak fi salatil fajri dina salat subuh yaumal jumuati dina poe Jumat 158 halamanana Anabi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiya muga mikarido sallallahu anhu ti Abi Hurairah amin qala ngadau Abi Hurairah kana lapad kana bukti san Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u eta maca Nabi fil jumuati dina poe Jumat fi salatil fajri dina salat subuh alif lam mim tanzil kan alif lam mim tanzil as-sajdah tak tegasna surah sajdah wa hal atta alal insan jeung surat hal atta alal insan adahru atau al insan nu dibaca dina fajar salat Jumat naon salat subuh pe Jumat teh Nabi mah mun salat subuh nu dibaca teh hiji as-sajdah alif lam mim tanzil teh surat as-sajdah nu kadua adahru atau al insan urang nyata kuliah kulhu urang eta Kanjeng Rasul macana atuh urang dina poe Jumat hing loba sholawat atuh deui utamana sholawat ummi kayak dina Fathul Muin dina ianahna gitu jilid hiji halaman 12 aya hadis iman qala yaumal jumuah tamanina marrah sajama nu poe Jumat maca 80 kali maca naon Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi
80 kali, maka gupiro lahu dzunubu samanina sana, dihampura dosa 80 tahun. Jadi pa Jumat gitu, loba pagawe pa Jumat sholawat. Naon we? Ngan aya dina hadis mah dina patung dina i'anah jilid 1 halaman 12 sholawat ummi. Oh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi. Sakitu. Hok. Allahumma sholli ala Muhammadin. Jadi itu Muhammadin make sayyidina mangala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. 80 kali. Sok atuh berang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. 80 kali diampura dosa 80 tahun. Babul masyi ari eta bab mertelakeun leumpang ilal jumuati kana Jumat. Ulah kana motor gitu. Leumpang di dieu mah. Wa qaulullah wa hadza qaulullah takdir. Jeung ari ieu eta dawaan Allah azza maha luhur Allah wa jalla jeung maha agung Allah. Lafad fas'au ila dzikrillah ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Fas'au maka kudu leumpang gancang aranjeun kabeh ila dzikrillah menuju eling ka Allah. Wa man jeung ngajelaskeun ulama qala nu ngucap man kana lapad as-sa'yu. As-sa'yu ari sa'i al amalu eta amal wa dzihabu jeung indit. Liqaulihi ta'ala karena dawaan Allah taala ayat wa sa'alaha sa'yaha. Wa sa'a jeung migawe jalma. Laha pikeun akhirat sa'yaha kana amal akhirat. Wa qala ngadawu sa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma radhiya muga mikarido sallallahu anhuma ti Ibnu jeung ti Abbas kana lapad yahrumu haram non al bai'u jual beli hina idzin dina nalikana nudiya lis-shalah. Wa qala ngadawu sa'ataun Imam Atto kana lapad tahrumu haram non as-sana'atu pirang-pirang pagawean kulluha tegasna sakabeh sonaat. Lempang menuju Jumatan, lempang jalan nu jauh, balik jalan anu deket. Ku semakin jauh lempangna maka dihitung eta teh tapak-tapak. Salat menuju masjid wa naktubu ma qaddamu wa atharahu wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa naktubu ma qaddamu non rupa nu dipigawe kumaha dicatat ku kami wa atharuhum jeung tapak-tapak lengkah menuju masjid. Kang kumaha make sepeda jeung motor kumaha tuh oh eta mah meureun naonana gitu muterna roda meureun gitu ge. Ini hadis mah leumpang man. Jeung ngajelaskeun dawaan Allah surat Al-Jumu'ah ayat 8 ya ayyuhalladzina amanu hei orang-orang yang beriman idza nudiya lis-shalat di mana-mana digerok pikeun salat adan maksudna mi yaumil jum'ati tina poe Jumat maka saur Allah fas'au ila dzikrillah sok gerak giru lempang menuju eling ka Allah menuju Jumatan wa dzarul bai'a tinggalkeun jual beli sehingga mun jual beli geus adan Jumat mah haram. Tapi jadi pikeun jalma anu wajib Jumatan dikumandangkeun adan aji di ka warung meuli udud gitu tah jual beli teh haram jadi geus adan di samping makruh teh haram tapi jadi jual beli pikeun jalma anu wajib Jumat jual beli terjadi transaksi teh geus adan Jumat haram tapi jadi jual beli kumaha mun teu
mun jalmana teu wajib Jumatan, ibu-ibu nya teu naon. Tapi lamun ibu-ibu na ngaladangan bapak-bapak anu teu Jumatan mah anger haram gitu. Top nama dijajang ka lalaki gitu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Waman jeung ngajelaskeun pendapat ulama nu berpendapat sa'i dina pas'au teh naon? Nyaeta al amal gitu nya. Cek Imam Malik maksud sa'i dinya teh amal, lain lempang gancang. Cek Imam Malik. Fas'au maka pek beramal aranjeun kabeh ila dzikrillah. Gitu. Bisa deui wadhihab pas'au maka kudu lempang gancang anjeun. Eta mangamanana nama kitu. Fas'au pek beramal aranjeun kabeh menuju eling ka Allah. Pas'au pek lempang gancang aranjeun menuju eling ka Allah. Da aya dalilna bahwa sa'i itu bimana amal. Dawuhan Allah wa sa'alaha sa'yaha. Surat naon eta? Nah surat Al-Qur'an. Wasa beramal jalma lapikeun akhirat sa'yaha kana amal akhirat. Sa'yun teh itu amal. Wa qala Ibnu Abbas cek Ibnu Abbas yahrumul bai'i naidin ketika dikumandangkeun adam Jumat haram jual beli. Nah, tapi jadi jual belinya memang dina Quran mah wazarul bai' jual beli. Tapi cek Imam Atom lain jual beli unggul. Tahrumus sonaat kulluha, seluruh pekerjaan apapun nu hubunganana nyaeta urusan dunia haram. Dikumandangkeun adan Jumat ajid ngaput keneh cek Imam Atom haram. Cek Ibnu Abbas mah khusus jual beli dayatna wadarul bai'a tinggalkan jual beli. Cek Imam Atom mah lain khusus jual beli naon wae nu matak nungkulkeun diri nepi ka cul teu Jumatan atau kaberangan Jumat termasuk sonaat. Tukang ngaput, tukang naon nyeun kerajinan-kerajinan. Ari ibu-ibu mah teu naon. Da ieu mah hitobna jang anu wajib Jumat. 162 An Ibnu Umar katampi Ibnu Umar dia muga mikarido sallallahu Allah anhu mati Ibnu jeung ti Umar qala ngadau Ibnu Umar kana lapad naha ngalarang san Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyukima kana ye nangtungkeun sarojul hiji lalaki akhahu kadulur rajul min maq'adihi tina tempat diukna akhahu waya jelisa jeung yen diuk rajul fihi dina maq'adihi. Cek Ibnu Umar Rasul ngadauh, Rasul ngalarang seseorang nangtungkeun orang lain. Nitah nangtung. Gani titah nangtung sababan rek diuk di dinya. Sabenerna umum rek Jumat, rek dina luar Jumat, ngan dina Jumat meleuwih ulah gitu. Sabab ari ka masjid mah siapa yang pertama itu berhak di depan. Urang mah nyata tara parasia jajaran hareup teh apan kamari api-api teu apal teh apanya. Andekan manusia apal kana padilah adan jeung apal kana barisan pertama sehingga teu bisa mendapatkan kesempatan adan jeung jajanan pertama kecuali kudu dilotre pasti ngalotre. Orang pamungbung aya zaman di hareup alhamdulillah geus deusian pan gitu. Tapi lamun jamaah anu egois kana amal soleh mah lain. Mata pasea eta teh. Kaeur eta tempat urang misalnya gitu kan. Irhamul masjid ente gitu kan. Gasab eta teh gasab. Nangtungkeun batur dina tempat nu geus ti heula manehna dirinya. Sabab engke dina Fathul Muin juz 3 nya dina bab gosab aya. Ngaran gosab teh istilaun ala hakil goer walau manfaatan. Ka iqamati man qada bi masjidin aw sukin bila hakin. Ngaran gasab itu adalah ngawasa hak batur walaupun lain barang milikna tapi kamangpaatan. Seperti nitah naon? Nitah nangtung ka jaman geus diuk di masjid. Geus dinya diuk. Nangtung teu ka ditu pindah-pindah. Urang rek di dinya gasab. Jadi pemikiran gasab teh ulah
make sendal babaturan teu bebeja lain eta unggul. Ayo jalma gitu kan gogorowokan jaen keur di imahna maneh keluar sih ah gitu si jaen teh naon urang make titah keluar dipak gasab gitu lamun teu aya hak ari aya hak mah henteu tah jadi teu meunang eta teh naon urusanna jeung Jumat nya pan kagaliban eta di dinya terjadina Jumat teh da salat biasa pan sok ya karosong enak Jumat mah kadang ngalengkahan batur kadang-kadang ngalandih batur ngandih batur an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu muga mikarido sallallahu Allah anhu ti Abi Hurairah amin anna Rasulullah saya sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadau Rasul kana lapad idza qulta di mana-mana ngucap anjeun li sahibika ka batur anjeun yaumal jumuati dina poe Jumat ansit kana lapad ansit kudu ngaregepkeun anjeun wal imamu bari ari imam yaktubu eta khutbah imam faqad lagauta tanyata lacut anjeun maksud lacut teh aya pututna kulta tegasna ngucap anjeun batilan kana anu batil hanap saja aya waqala sa ibnu wahbin man ari saja malago eta nu laga eman kanat tabukti non salatuh salatna eman duhron eta duhur wa hurima jeung di halang eman padlal jumuati kana padilah Jumat saur Rasul ti Abu Hurairah di mana anjeun ngobrol ka batur anjeun baturnya teh sahib teh lain teu kudu CS wae zaman nu teu kenal ge batur anjeun eta nu diuk deukeuteun anjeun keur poe Jumat imam keur khutbah pada ngobrol wae ganeng dengekeun ku ngobrol kitu teh eta teh kasebut laga nyaram batur supaya repe peda ganeng pan si eta nu ganeng nagelin garaneng atuh ieu teh keur khutbah pan eta nu ganeng nage beuneuh repe eta mun bade oge sebelumna sabab nu teu meunang mah wal imam yaktubu imam ketika khutbah ari imam geus samimbar encan der khutbah mah nya teu naon tak umumkeun heula barudak karade eta tong garaneng bapak-bapak aping barudak tah ngobrol kitu teh sebelum mentak di sapari daerah mah sok aya muroki gini muroki gini anu naon cik urang mah ciga pembawa acara gitu anu ang situ ang cimangu babakan muncang sababah boleh kanidin kani aneh teh amin ang situ wala tatakallamu indal khutbah eta wasma'u alama qalahul khatib alal minbar la'allakum tuflihun wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yaumal jum'ati wal imamu yaktubu faqad lagaut sapalih daerah mah sok aya kitu daerah Sukabumi mun naon teh Jumatan teh sok make nya disebutna teh muroki disebutnya ansit eta teh ngomando supaya engke teh tong ngarobrol gitu ayuhan nas bisi ente mukim di daerah anu galib aya angsituan gitu kan hanya kudu bisa eta kudu bisa ulah peda di dieu teu henteu di dieu Matara gitu daerah sajana kadang-kadang masih kene nasapina gitu naon eta bid'ah anu sunat gitu ayuhan nas angsitu wala tatakallamu indal khutbah wasma'u ala ma qalahul khatib alal minbar la'allakum tuflihun kakare nyokot hadis ieu wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati wal imamu yaktubu faqad lagaut itu kaparangan hiji daerah bararodo khatib pan kacaritakeun nu bararodo gitu dikarenakan khatib tidak datang Jumat diliburkan diumumkan
aya merenang santri ke mah santri yang saminggu jadi eta naon khutbah nu tadi teh ang situ teh ang situ ang Cimangu babakan muncang sapi bah boleng kanidin kaniah da tadi aminan gua hadirin teh amin parang ngabsen eta teh ang orang Cisitu jeneng gitu Cisitu teh kampung desana mah Cimangu kecamatanana naon babakan muncang di babakan muncang teh katelah aya jalma bandar muning ngaranna kanidin boga sapi gitu kan pamajikan anak kaniah gitu sugan teh khutbah itu teh mentak padilahna khutbahna patul muin ku bahasa Arab itu adalah naon apal kana yen sajumlahan khutbah itu pitutur hungkul aya ku bahasa Arab pan juga pitutur apa namun jama ngobrol bahasa Arab padahal ngobrol biasa pan ciga hadis eta teh gitu kan nya kade-kade cenah eta dina Cikitaro eta kade kalengkahan kunaon Quranan cenah lain Quran lain eta mah rempah-rempah bahan-bahan gitu kan bahasa Arab gitu kan nya itu na taro esuk aya lain nya bahasa Inggris bahasa Arab padahal teu apal mah eta teh Quran man baru mah dipake jimat eta teh man teu wani ngabakar oge gitu kan kumpulkeun suane barokah dina taro gini kan gitu aduh aya ang situ segala gitu al ilmu bil wa'di fil jumlah padilahna khutbah ku bahasa Arab teh nyaho kana yen pitutur eta teh kabehanana gitu sehingga nu bodoh oge nu tadi sugan teh naon bahasa Arab sugan teh dua baru mah diaminan gitu menang diterjemahkan di mana nabatul mu'ina ya anatul tolimin juz kedua nasarahna jadi nu kudu bahasa Arab manaonana rukunna mun tawabe'na mah komentar-komentarnya teu naon ku lain bahasa Arab sia nanyakeun kumaha khutbah diterjemahkeun teu naon asa ulah terjemah kabeh we rukun mah tetep kudu bahasa Arab anapun tawabe'na mah teu naon apakah ku ayeuna tawabe matak megatkeun kana tuluy-tuluy antar khutbah ka hiji jeung kadua tuluy-tuluy antar rukun ka hiji jeung kadua teu da matak megatkeun mah lamun repeh eta megatkeun tuluy-tuluy ari ku ngobrol mah satuy ngobrol gitu tapi ngobrolna ulah ka mana-mani sesuai jeung ayat sesuai jeung hadis anu rek dibahas ngobrolna aya si ceramahna judulna surga neraka dina mukadimahna teh nah ngabahas transmigrasi misalnya teh nyambung babut takbiri ayyamamina wa idza goda ila arafata ting teuing tamat moalnya duka tamat duka mualah kumangkewe gitu setengah 20 tuh kira mau tawa orang lumpat ayo nama santai we lah mudah-mudahan manfaat wallahu alam bismillahirrahmanirrahim rabbi afana bima 'allamtana rabbi alimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bita'limi antarzuqonal wasi'a wa antarzuqonal amana abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangurukan mugi Gusti ngarizqian kajembaran keamanan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nasallallahu al ijabah al fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya amin
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wattawassaw bil haqqi wattawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.